Hei, dulur sadaya, para kanca di mana wae ayana. Alah, Nur rumasa dicinta seni budaya, budaya naon cenah khusus Kang? nama seni jeung budaya. Oh, budaya Sunda. Yap, kadieu heula Kadari. ulah sungkan sokomo bari jeung era. Bener. Urang guar naon rupa anu aya, muga-muga urang menang manfaatna. Kongres ngawangkong teu beres-beres, kongres itung-itung ubar stres, kongres majarkeun mah siga podcast. Bener. Kongres ngawangkong teu beres-beres, Hari kongres ngawangkong teu beres-beres. Alah, Kongres itung-itung ubar stres. Bener. Kongres majarkeun mah jiga podcast. molok. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Alah, kongek kan. Kawangkong teu beres-beres. Urang mah da biasa, urang kebiasaan teh kitu. Kebiasaan adat urang Sunda, namun ngawangkong teu beres-beres. Biasa nama di paknan di cacat teh di beresanana teh kalimat pamungkas teh ku sae. Lamun bisa urang geus ngelehek, geus ngacai karek Bener. Atawa kieu kalau bah diajak ngobrol mah nembalan, ditanya nembalan, lila-lila 3 kali ditanya teh nembalan. Ai dieu geus kere. Beres, arek ngawangkong beres. Nah gitu Pak Wargi ayeuna urang tepatnya di channelna Pak Gilang channel anu biasa nama dintonkeun di nu mangrupi-rupi musik atau napi kapungkur makangkos dongeng tah ayeuna mah urang cobi-cobi miten beyan gitu nya. Urang ngagarap semacam podcast Sunda nya gitu. anu dibere judul teh nyaeta kan Kongres. ngawangkong teu beres-beres. Nah gitu. Ada bongan ada urang banyak sok resep geuning ari geus ngawangkong teh gitu. Teu di mana. Kadang ibu-ibuna sok ngawangkong. Gitu deui bapak-bapana ngan ari ibu-ibuna mah di warung biasana teh nya. Kalau ngajang-ngajang gosip gitu. Gosip ka tetangga. Atawa mun bapak-bapana mah di pos. Pos hansip, pos jaga. Pos Yandu. Tuh tara. Tapi teh getan mun di ditu aya. Alhamdulillah kan udah kata lomba pisan penonton. Alhamdulillah tuh geuning. Nikmat tuh. Saya itu enggak ada. Langsung ditahan. Ada diperlukan teh. Eta Gini kan eta jadi harja apa aya Pak Asep ana. Eta teh mawa suasana makin naon istilahna makin hegar. Suasana teh ceria gitu teh alat ceria. Nah gitu cenah wajib cik ari ayeuna teh acara ngawangkong teh beres-beres teh ayeuna teh rek ngawangkongkeun naon cik. Nah, anu diwangkongkeun mah naonnya mereka sesuai tadi nu dilagukeun mah di musik. Jadi urang teh ngawangkong perkawis hal-hal ngeunaan kana seni jeung budaya Sunda. Nah, lupa-lupakan loba teh budaya Sunda mulai ti seni musikna karawitan, sastrana teater, terus aya nari, di karawitan, tari terus loba pisan lamun budaya di teaterna sandiwara Sunda. Kan aya longser, aya naon gitu ya sandiwara Sunda naon. Seueur pisan jadi yeum pisan rupa-rupa kesenian anu aya di seni jeung budaya anu aya di Sunda, Pasundan khususnya Jawa Barat gitu. Alhamdulillah di daerah ini kan orang bisa doan ini padahal kan loba batur. Loba pisan. Aya kan Aldo. Aldo ka ieu teh. Di Pangandaran. Sumping tebih-tebih di Pangandaran. Mohon namanya jam genep ka dieu. Allah, di Pangandaran naik kereta cenah. Nah hajar nya jam genep 15 terdugi kayak gitu. Kereta cepat soalnya terus. Ya saya pi aja namanya. Saya pi angin. Ya, seueur pisan. Aya tuh pun anak pun bojo kan ya aya ya si tukang ya kendang berebet si berebet jadi abi mah lamun teu jeung ieu teu daek nabut dia wae kajian bola bisa kenapa mulai nanti komo murah mah ieu mah sebenarnya aya leuwih mahal ngan atuh nya tak juga peret naon sih ya aya wae kitu nu nanggap teh aya wae
Ya pun biang tuh alhamdulillah sugan we berkah amin. Gitu. Oke itu nanti di samping aya nu lajo gitu nya aya sponsor. Naon sponsorna? Nah sahijina ta ieu ta. Coba disebutkeun terus ieu ta naon itu kan? Iya lah Cikopi gitu. Beak dabongan terus ieu naon nah ieu mah cau. Cau. Ieu ti sponsorna ti PT Ya PT Alim Ribut. Nah, PT Alim Jadi Ribut. embung ribut nu kayu Tapi menang meureun di dahar ayeuna mah. Ganti. Aya cireng naon met cirengna ngaranna teh nu ti Pangandaran teh. Pan urang pasarkeun sakalian mempeng cireng naon teh cireng Aldo. Cireng Aldo Galendo. Cireng Aldo. Ya, cireng Aldo. Dibawa ti Pangandaran ka Bandung moal hasil. Moal sabab Kaburu beak. oke di jalan ai mawa 10 cc ya. Karek ti Pangandaran nepi ka Banyaring. Ka Bandung mah teh nyesar. Moal hasil nepi ka Bandung geus jadi ieu jadi hampas gitu. Jadi naon eta teh kabasan ya? Eta mah teh langkung aja gitu. Da soalna kan kieu ari di acara kongres mah. Jadi para wargi engke kapayuna acara kongres mah bakal ngabahas rupa-rupaning hal anu aya patulapatalina sia. Anu aya patulapatalina jeung seni jeung budaya Sunda. Bener. Boh tina wandana, boh tina rumpakana, boh tina pelakuna. Iya benar. Jadi wah udah loba pisan atuh nya. Benar. Gitu. Contoh misalkan ayeuna orang misalkan ngebahas tentang ada seni teater. Seni teater nah urang bahas teater sabab kan dinu dangat ayeuna urang can boga bintang tamu. Can aya bintang tamuan. Nya. Jadi bingung nih dek ngabahasna da. Ari ngabahas hiji perkara mah kudu jeung ahlina. Itu sabab cek keterangan ge kan cenah hiji perkara dieukeun ka ahlina. Tunggu gitunya. Tunggu salah. Aya ke ka dieu keun gitu. Sugan teh tunggu nurek maya. Nurek maya. Kan sudah ada sponsor. Nya, tapi kan lumayan aya cirengnya geus aya sponsor. Walaupun beli sendiri. Teu gratis kan dibeli. Kan bae lah. Tapi diskon. Oh, ya diskon anu biasa harga 20.000 dibere 15 iki, jadi diskon 20.000 dibere 5 iki. Kan diskon dimotong barang, dimotong harga. Tak gitu. Ngeunah anu tadi kan kudu ahlina. Kan kebenaran ari akang mah pada meninggal meureun akang kan geus ngajumantara lah ngajumantara naonnya geus malang malintang gitu nya di dunia peraktingan. Di dunia naon misalnya perteateran, seni peran dan sebagainya kan kampus main film, kampus iklan anu sanes kantenna gitu. Tah geus we urang ngabahas tentang masalah perteateran, tentang seni peran gitu. Teater hubunganna jeung seni peran. Kebenaran kan aya kan mah ahlina. Jadi urang teh aya mempertanggungjawabkeun. Aya pertanggungjawaban anu ngabahasna minimal kan pelaku. Lain orang sembarangan misalkan urang ngabahas teater lain jeung ngabahas jeung tukang kenang kan teu nyambung. Iya, benar. Ngabahas kenang jeung tukang kacapi kan moal sing kawan gitu. Matak tong dibabawa tukang kenang. Tong dibabawa. Kayak kenang mah lamun urang ngabahas tukang kenang ajak tukang museup. Bener. Gitu nyambung insyaallah. Tah jadi urang bahas teater. Cik ieu mah saeutik we. Naon ari teater? Jadi ari teater mah ieu mah ulah secara etimologis, secara naon lah. Entong lah, urang santai we garis besar. Jadi cek pamanggih kuring mah da eta oge aya sababaraha asupan gitunya ti guru-guru. Asupan giji. Oh, asupan giji. Ti guru-guru sim kuring di nubab diajar acting gitu. Ari teater teh naon cenah gitu. Jadi aya dua harti lamun urang nyebutkeun teater teh. Harti nu kahiji mah nyaeta gedung pertunjukan. Teater. Disebutna teater gedung pertunjukan. Teater gedung pertunjukan. Oh. Tah aya deui hiji deui teater teh nyaeta seni pertunjukan. Jadi intina mah kata nu kunci nama aya pertunjukan. Eta mah dek berupa seni atau berupa teman atau gedung. Jadi intina mah aya kata pertunjukan. Pertunjukan teh naon? Anu ditintonkeun di lalajoanan. Berarti lamun kitu mah segala unsur anu di lalajoanan aya unsur teatrikal. Pasti. Edek eta karawitan, edek eta tari. Atawa sandiwara mah geus puguh deui. Ngadongeng oge, ngadongeng, ngawayang ngadalang.
Lamun ngadalang teu boga ilmu teater atuh moal bisa nepikeun naon anu ditepikeun dinu judul ngadalang eta. Tah, Gitu lalajeun. Jadi intina mah beureunan teater teh nya seni pertunjukan. Bisa disebut seni pertunjukan. Disebut gedung pertunjukan bisa. Sabab da dipake dua nana. Dipake pertunjukan anu dilaksanakeun di gedung pertunjukan gedung. Da moal mungkin deh karena di sawah kecuali ya tempat kajaba keur pertunjukan tertentu meureunnya sabab aya oge anu mintonkeun seni acting tapi anu teatrikal disebutna teh nya da eta mah meureunnan bahasa kadienakeun lah kitu nya disebut teatrikal teh karena sabab naon jadi meragakeun gerak-gerak anu simbolis tah eta mah biasana bisa di tempat gedung pertunjukan atau di tempat-tempat anu dianggap nyambung jeung tema garapan eta. Contoh misalnya aya judulna teh padi judulna teh eta dipintonkeun ku gerak-gerak teatrikal malah tempatna oge bisa di sawah ada kaitanna jeung padi. Jadi nyambung. Aya deui anu mintonkeun judulna air. Manehna gerak-gerakna di cai, aya nu di hulu cai, aya nu di walungan gitu. Malah teu saeutik oge anu mintonkeun di laut meureun ngarah aya naonnya, aya perpaduan meureun antara cai jeung pasir gitu di pantai gitu, di basis. Ngawawaas. Ngawawaas gitu. Intina mah. Dan geningan pertunjukan teater atau drama atau sandiwara di panggung oge da angger aya unsur diwawaas di papantes sangkan genah marana tumanina keur anu lalajo tah gitu. Jadi tetap aya dina pintonan naon wae oge seni pertunjukan naon wae tetap aya palebah eta ngawawaas diwawaas kabeh eta mah nya dina musik misalkan dina karacapian ya karawitan anggar temun teu diwawaas moal moal geunaheun kadanguna moal ngan geunaheun ka tempona tadi kudu aya diwawaas boh dina lirikna umpaka atawa dina aransemen musikna diwawaas ngan meureun dina masing-masing widangna aya istilah masing-masing nu disebut diwawaas teh naon atuh istilahna gitu nya da dina seni musik kuring teh nya istilahna diwawaas teh naon gitu nya dina aransemen musik naon sih istilahna teh ari diwawaas teh dina seni pertunjukan naon gitu longser atau drama atau naon sandiwara gitu nya disebut diwawaas teh naon sih istilahna pasti aya kedap dipotong kami akan nyabit-nyabit masalah longser. Ayo longser mah jigana geus identik khususna urang Sunda gitu nya Pak. Da anu identik di urang mah di urang Sunda bobodoran atau pertunjukan bahasa Sunda identik teh ngaranna teh pasti longser. Apa teh dek aya nu ngalongser kayak ngalongser aya longser gitu nya. Tah, naon kaitanna longser jeung teater atau seni peran eta gitu. Bari udud menangnya menang bari udud kan ada udud lah eta sinti lumayan ada lah karunya kami eta sok ini semua apa balik kata kita pelawari pun dia nuju tapi orang santai orang nyate orang balik naoko gitu naon dah dilarang ku nagara aja ku agama gitu orang dari santai dan karena kayak kongres ngawakon seberes-beres hitung-hitung ubar stres gitu ya majarkeun mah jiga podcast gitu inti nama kongres teh lain anak bangkong dahar SK deh mana bengsina punten gitu sokan terangkeun kan tadi teh longser patarosana teh naon kaitanana longser jeung teater nya lamun cek pamanggih kuring mah da ari longser teh bagean tina seni teater nah habet disebut bagian tina seni teater apaan seni pertunjukan kan cuman ngan dinu longser mah meureunnan ngawengku kana seni acting nya eta peranna eta seni acting seni musik jelas eta karawitan terus aya seni tari mah benar terus gabungan tina loba unsur seni jadi longser
boh longser boh sandiwara ge engke senda tasik teh merenya sender tari bisa senda tari bisa senda tasik seni sandiwara tari musik benar gitu jadi longser mah eta mah jelas anu urang Sunda aya nya besar wajeng longser misalkan di Jawa aya ludruk misalkan di Batawi aya lenong. Eta teh pada dasarna sarua eta cuma ngaranna. Tiap daerah boga ngaran masing-masing. Eusina mah kitu sarua. Komo model ludruk kan jelas pisan ieu teh dengan naon si musikna teh kadang-kadang gamelan. Wah, di Jawa mah di Jawa gitu mun ludruk puo video terus background bener-bener seolah-olah itu luar biasa. Tapi lamun ninggalkeun kan ya, saya ngabandingin lamun ninggal saya di urang. Bener-bener kesana lebih ke sederhana apa adanya. Jadi settingan panggung segala macam teh tidak wah seperti mun urang rajo ludruk di Jawa. Tah tinu kostum naon. Tah ieu meureunna wajib. Kumaha tah? Anu disebut diwawaas teh. Nah, pan cenah ieu mah kuring oge cenah. Cek sajarahna dina longser teh baheula mah dipintonkeun teh henteu di panggung, tapi di lapang. Atau di handapkeun kebun. Tapi di panggung teh loba-loba alasannya karena memang beureun panggungna mahal atau wan bisa macan atau memang beureun baheula mah can aya tukang panggung. Lamun cek daya nalar kuring mah beureun harita keur zaman Walanda. Belanda teh bitina apa Walanda. Jadi ada ari di urang mah urang tuna mah biasana nu beta sok jadi we. Eta teh nya Belanda kan jadi misalkan dia jadi Walanda, terus biru jadi wiru, tank baja jadi tank wajah kan. Nah bala-bala betul jadi wala-wala. Kuduna bala-balanya jadi wala-wala gitu. Boa gitar jadi gitar. Boa ari bala-bala mah lain ti bangsa deungeun. Datangna ti urang. Jadi teu keuna perubahan eta. Jadi tetep bala-bala teh jadi wala-wala. Jeung urang teu nyaho, apakah di zaman Belanda geus aya bala-bala? Aya. Oh geus aya. Jadi wakwan. Jadi wakwan. Kan mungkin jadi wakwannya. Jadi TKB. Dipilihan pantes. Model bala-bala kan teu pantes jadi wala-wala wakwan jadi wakwan kan teu pantes. Nah, jadi model itu ajinya. Hidung jadi western. Jadi meles. Jauh. Nah, jadi gitu. Tapi dah judulnya di wangkong beres. Benar. Oke mah mau kenal jangan. Cicing di dia tah. Ngipatan. Sinang engklokan gitu. Tah. Jadi ari zaman harita mah meureunna wajinya. Longser teh diayakeunana nahabet di lapang atawa di buruan anu lega gitu atawa di pasar gitu. Henteu di gedung pertunjukan teh da meureun mun dipintonkeun ka bangsa Walanda cantang teu bareukieun. Da teu ngartieun meureun. Kahiji teu ngarti, kadua meureun da maranehna ge boga seni pertunjukan di Walanda oge. Anu geus dibawa ka dieu oge anu disebut tunil teh. Tunil cenah Tunil teh sejenis sandiwara lah gitu. Tiwalana pertunjukan drama gitu. Tiwalana disebutna tunil gitu. Nah, meureun zaman harita mah gedung pertunjukan teh kahiji naon teh teu loba, nu kaduana heuseus keur bangsa Walanda atawa keur menak-menak hiburan maranehanana. Tah sedengkeun ari longser mah kaasupna teh disebutna teh hiburan rakyat. Bangsa rakyat menengah ke bawah. Rakyat pribumi lah. Rakyat pribumi anu sok diminum disebut kaum cacah. Gitu. Kan aya kaum cacah aya kaum menak ya. Gitu. Cenah eta ge cenah. Tapi kenal kuringnya recep buku. Apaan hasil tinu maca. Gitu. Lain asal-asalan. Nah, jadi longser mah tara diayakeun di gedung pertunjukan, tara diayakeun di buruan anu lega atawa di pasar. Nah, habet di pasar heuh meureun ngarakkeun anu nyawer mana gitu ge. Jadi intina mah di samping keur hiburan teh keur pelakuna ge keur ladang
duit. Ngan duit. Kan hirup umurna seniman teh ti mana? Tinu kreasi karya. Tinu ka. Sama ayeuna. Bener can apa-apa. Nah, ayeuna tak eta teh kira aslina. Tuh, geuningan sampai gue jadi mah. Nu cair euy dia. Ditolak wae pembahasan teh. Eta pada mau panitiaan. Yang pembahasan mau panitiaan. Jawab belum biaya aduh. Dasar. Saya di bejana sih tulis tomong. Nyaho-nyaho. Sok tulis tomong teh ditulis tomong dinu. Iya, dinu tomong. Seksi, iya cenah kumas ditato Tulis tomong teh. tulis tomong. Tah kade kalau lagi ulah jadi sesatnya, ulah jadi kamu bodoh. Nu disebut nu dimaksud tulis tomong teh lain nulis dina tomong cek wajib ieu lain. Sama da abdi mah heureuy. Jadi nulis tomong teh jadi istilah eta babasan paribasa gitu. Jadi jelemana teu nyaho tapi ku urang geus dituliskeun diasupkeun kana susunan pengurus tanpa izin. Ade teu lampah gitu. Teu ade. Ulah sabab naon rata-rata kamu boleh pakanaan andana ge sore eta geus keun lah ya bieu bahasana teh nulis longser oh ternyata Eta hade teh nya teu hade cair. lemon cair anget teh hade minta kebagian oh jam geus tulis tong jam teu kabagian oh jadi bisa disebut HD lamun kebagian KB kebagian KB barijeun rata ulah amur kabagian ari anu nyieun proposalna ka misalkan anggaran 10 juta 8 juta ari anu ditulis tomongna kabagian 100.000 kabeung harkeun diri sorangan anu kitu nu teu meunang jadi kudu nama ulahnya tulis tomong tah tulis ini longser kan longser deui kan mata ku ayeuna barang longser dipintonkeun di panggung nya bagian tina seni ngawawaasna eta di wawaas jadi teu di ropea deui kitu background na teh nya si setting background na teh teu di ropea teh di kumaha-kumaha jadi keun we polos we hideung jadi kaguar aya mah jadi alasanna teh lain sabab orang Sunda embung maksimal di tampilan justru sesuai dengan histori sesuai dengan sejarah lunyu jeung sejarah baheula kitu lain hartina orang Sunda kadaek kreatif justru orang ngajian nya menghargai senior dan senior atulah karuhun ngayakeun nu kangtotnya nu nyiptakeun eta roket tah kitu sejarahna teh meureun ulah dileungitkeun tah ieu sejarahna sok meunang di gedung dikeun tapi tetep suasananya juga suasana nu seperti baheula sejarah baheula dong make jeung kudu kieu tah tadi aya kasebutkeun yen seniman Sunda teh disebutkeun bisi disebutkeun kreatif teu kurang-kurang lagi seniman-seniman Sunda anu kreatif wah loba kasohor atuh loba pisan pangkat sohor-sohorna seniman nu kreatifnya seniman Sunda kudu bangga kudu bangga karena set gitu atunya puhul lain artinya seniman lain tekase cuman nya di bawah nya bisa emangnya aku dah urang teh ngomong sesuai dengan fakta gitu hapunten seniman di sana samodel seniman Sunda anu kreatif jelas dina seni wayang golek seni padalangan almarhum Abah Asep Sunandar kirang kumaha kreatif eta anjeunna coba nya bener kan anjeunna dalang gitu ya hayekeun wayang lamun urang nonton wayang dalang-dalang anu terputus Pak Asep pada di Amung gitu terus kawa eta jadi ninggal si wayang teh asa ninggal wayang asa ninggal jelema we keur tah jadi nyepot si cepot teh lain asa nempo wayang nepot si cepot teh bener si cepot teh asa jelema anu hirup tokoh si cepot anu hirup jadi teatrikal anak aya pendapat pendalaman karakter gitu nya karawitanna di nu haluangna luar biasa tari na jelas atuh di nu ngagerakkeun ngibingkeun wayang teh berarti bener dalang jigana cek abdi salah sahiji profesi nu pangetehekeun pasti sabab kudu masagi kudu apal ilmu teater ilmu karawitan musikna tari na oge acan nuron anta wacana jeung nu kangana luar biasa Pak Asep Pak Dede seueur lah gitunya Pak Diat Maja aya ras di Karawang misalnya sepuh teh Pak Cecep Supriyadi
nya di urang aya Pak Didin, nya Ararano gitu terus nya Pak Eso Tigri Harja juga aya. Ada dan aya oga murang kali terus Pak Wawan gitu nya seueur lah. Dudungan saha gitu kan dijan saha. Cecep dalam Acep. Itu anu ya kalau pulang saleh eta kalau pulang. Nah, Pak dalam beci alhamdulillah sepuh abdi eta. Abdi ka teh main mah eta. Eta teh. Ye. Bana. Balik. Tapi entar gitu ban pabeci mah teu. Tuh. Tah, itu pabeci nya. Janten pabeci ge kalebet seniman padalangan. Itu. Iya. Cacan kadio-kadiona aya deui dalam Wakabul tuh. Aya oge dalam Pak ieu ge sami tos almarhum Pak Asep Teruna. Eta ge sami nama. Pas ngantun teh. Pak Asep Teruna betanya aku Wakabul pantes ngantun. Komo Wakabul aku pulang ieu. Hanya tuh. Oh. Yang bener harus diakui Wakabul ge salah satu seniman kapot agak di kota besar. Ilmu teater. Aya. Wah, luar biasanya. Padepokan seni Ringkang Gumiwang anu sok ngagarap sandiwara Sunda. Wah, kamu Ida. Luar biasa bulan 2 April dari eta. Amin. Sepuh-sepuh cing bicara angkeut di alam kubur. Amin. Berarti di mana cing sarehat cing banyak sesuatu. Sing seueurna beuh. Nah, itu berarti Nah, terus aya deui anu kadienakeun dalam anu Ararano nya sama deui Pak Apep, Kang Apep, Pak AS Budaya. Mohon ti Karawang. Nah, lulusan Pak dan Dewa. Eta janten hiji bukti yen seniman Sunda teh kreatif. Gitu. Komo Kang Apep mah nya tinu haleuang-haleuang teh gitu nya. Panginten eta oge aya dasar ataupun aya sejarah ti sata acana nah ngaropea deui ketina kamonesan dalam nutus ti payun-payun diropea deui diapresiasi tuluy diropea deui nepika jadi pintonan anu kreatif lebih menarik lebih menyegarkan gitu panjenengan. Terus dina seni teaterna dina seni teater oge teu kira-kira wajib aya Pak Dadi Pedanu Subrata. Tuh, eta anjeunna pimpinan teater Sunda Kiwari. Sohor atuh jelas. Ya benar eta kan sering ngadamu budaya Sunda Kiwari. Mis Cici tuh wah tos. Terus aya eta mah putrana itu atau almarhum Pak Yosef di sana. Anu rame teh dengan semua bisa budak-budak Kang Ibing, Dekabayan. Anu terus ditampilkeun di urang di barudak. Ieu tah pemakaran teh sih jadi aya utusan. Jadi berbuat juragan naon eta? Juragan hajat. Legend bisa. Iya. Iya mana eta? Eta teh anu mimiti mintonkeun mah kan Kang Ibing. Sareng reng-renganana gitu nya. Tah. Mana ieu jaket? Tuh geuning. Mana? Nah, daya motor itu. Ada di mana? Masih atuh. Ada di jalan. Salah satunya salah satu seniman. Jadi oke. Saputra. Bukan kenal di The Geo Percussion. Ya, dia ngadu percussion. Kita udah terjadi. Ganti asal aya percussionan saya sama. Nah, jadi aya oge ti teater Laskar Panggung eta Bah Yosef Muldiana. Wah, eta ge sami kreatif gitu nya, seniman kreatif. Naon sabab anjeunna teu saeutik mintonkeun naskah-naskah luar negeri maksudna lain di luar imah lain di luar negeri maksudna. Jadi aya naskah-naskah drama
anu karya orang luar negeri, karya barat gitu. Di hasil terjemahan duka diterjemahkan ku saha dipintonkeun ku Mbah Yosef. Bari di adaptasi deui gitu, diluyukeun di diropea deui. Tapi teu ngaleungitkeun esensi tina caritana intina. Sababaraha carita eta sering dipintonkeun ku Laskar Panggung pimpinan Mbah Yosef Muldiana. Gitu. Haturan Mbah Yosef Muldiana nya sepuh urang eta teh. Amin. Acehnya tadi akan jadi nabi kan ibinya tuh sama bukan ibinya. Namun kefiahan atau obah uang dulu dulu kan ini sama kan ini pembawaan anak kemudian mengalami di mana ke kurang-kurang ketika pikiran orang bisa lebih ke kayak dongeng misalkan contoh lah misalkan dongeng anu tukang celep gitu kan itu punya mu gitu tapi nyari pantas yang endingnya tuh bisa ngegoongkeun gitu ya bener eta kan berarti kan eta ilmu teh peran bisa peran tapi kenaon aku di dongeng eta kan padahal eta teh dongeng itu lumayan rumit tapi bisa napi eta tuh balik deui karena kemampuan teatrikal kan ini luar biasa favorit eta kan ini kan kudu nanti urang ngebahas jeung Kang Ari Poleng gitu favoritnya idola pisan ya sarua kuringipan idola pokokna mah ka seniman-seniman Sunda anu geusna gitu nu senior-senior nu tos diparayu wah luar biasa Asep Sumanda wah kabul yang asli terus ieu saha teh Abah Us Dekabaya aya deui Kang Aum Kusma Ibi eta Dekabaya bodoh yang Dekabaya Abah Us nah gitu mantap kalau pakai ya karena keingetan bener aduh bahasa Belanda kan pada itu salah satu sejarah penamaan Yogyakarta Perkasa itu dongeng palingan make de nya ai bahasa Belanda mah cecek Bapak bari kan make de bangku kan depan lampu kelas the class tinggal make de gampang benar tapi kan nang itu gila gitu nya nang kali make de jadi gila pakai perkasa tuh berarti negara percussion itu bahasa Belanda kan oh eta teh pada Belanda gitu Suriname ngata ting Suriname ting Suriname jadi teladan nah negara percussion iya bener lah itu serius ya eta teh serius tong cing betul enggak tapi dongeng Kang Ibi ya teh saya malu punya ngadongeng ke Kang Ibi mudah-mudahan cing kita kok amin aja mudah-mudahan cing manfaat berkah kabulnya Kang Ibi kami cing berkah lebih ke doa-doa di dekat kalau perilaku orang lagi mau buat gitu dari dikumpul wakepo tuh eta juru dongengnya eta yang wakepo mangbarna tuh di dongeng penyampaian dongengna teh lebih bisa ke urang teh suasana lamun keur nyaritakeun di leuweung asa di leuweung teh keum teh karasa kan atuh waasna lamun adegan kasmaran antara misalkan Cirawing gitu jeung benar jeung cara berarti karasa pisan nuansa percintaan atau ke wawaan atau sedih gitu barang ditinggalkeun ku hiji abdi bener eta salah siji abdi kata benar di seberapa menit jamnya 55 wah setengah jam tak kece majennya waktunya ke sana aja dulu nak kongres kawangkong ke beres tapi dah anger dah dengan coplak terus oke ke semua mau ya bener kan dayak keneh isu pan gitu teh hanya cerita ibadah gitu kita di Hajuartian di dihandeuleun sieun sambil jaga pikeun mangsa mereka rek datang sok sana jam di dona kongres da berengan lain hati nanti terus itu diurunkeun cuman ke
Berlanjut. Wih, kayak orang nyambung deh kanu episode berikutnya. Nah, episode kedua kita bahas surprise aja. Surprise. Ya aja. Kita tahu Makelah. Oke. Oh. Akan lumayan. Dan eta mah kayak dikredit kamu. Kita bisa. Nya. Plannya bisa. Tawakal lah premium tawakal. Nanti lokalnya aya di Segereng Cibiru. Ya, carakat we lah. Rumahnya kan? Oh, mangga tuh. Kayak namanya bukan. Sore gitu. Bisa balik tim tadi. Udah dihan jual dia, Stephen dihan jalan siun gitu. Kurang kepangde di Pageran Channel di acara Kongres Gawangkong. Teu beres-beres. Hei, dulur sadaya, para kanca di mana wae ayana, Norum masa mi cinta seni budaya, khusus nama seni jeung budaya Sunda. Yap, kadieu heula, ulah sungkan sekomo bari jeung era. Urang guar naon rupa anu aya, muga-muga urang menang manfaatna. Ngawangkong teu beres-beres, itung-itung ubar stres, majarkeun mah siga podcast. Ngawangkong teu beres-beres, ngawangkong teu beres-beres, itung-itung ubar stres, majarkeun mah siga podcast. Ngawangkong teu beres-beres.